Angongo, acara ngobrol dan kopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa dan guys, masih disarangan ku sim kuring Mang Stephen Opik sareng rencangan sim kuring Stephen Sandri. siapa seru Stephen atuh. Michael ke naon ke. Oke, juru kameramen kita yang masih menjomblo dunia dan akhirat yaitu ulah tuh. Icuk Nicholas. Icuk Nicholas SPDSE ALM. Asal mal batik kita gelar. Kamari leungeun. Suku mah ulah. Teu sopan. Basana anu jalan-jalan eta anu ulin. Tingali eta mah tah di dieu mah saeutik we. Nongeng. Saya atuh. Iya we no. Buk. Aduh. Saeutik tol gede teuing, Gawekeun. Bang Icuk Nicholas masih di acara anu mana coba anu aya kieu di channel YouTube urang sarere lalaju_angongo. Angongo acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Iya, Mang. Ya Mang urang ngabahas langsung we nya. Ya. Jadi masih kene haneut euy. Aya lah nu menta, aya nu menta nge-DM karena IG urang. Cik Mang atuh cenah nu ngabahas teh tong nu ngacapruk lah. Duh, cek ente, oi kok urang asa merasa tertantang urang euy, Cuk. Nita nu serius. Nu serius. Naon curang? Nu hana teh aya nu kerame. Naon? Ngobrolkeun kopi cenah tuh. Lain nu hana aya curang naon ngobrolkeun durukan atuh atau ngobrolkeun hawu lain. Cik atuh bahas pandemi Mang. Oh. Urang loba referensi euy tilu-tilu. Berat eta ngebahas pandemi eta serius pisan atuh. Serius pisan eta ge jadi urang ngarasa butuh pisan non ngaranna teh referensi tilu-tilu dieu, butuh masukan tinu naon, tina media segala rupa. Tadina kan urang teh rek aya nu nitah ngebahas pandemi teh tadina urang rek mawa seseorang anu memang berkutat. Tapi da sabab henteu Mang kieu ku sabab kamari di telepon teh manehna teh keur sibuk. Ya urang lah sok cenah kutiluan nya cek teh atuh percaya mah meureun. Tapi da Mang cek urang teu kudu lah. Teu kudu ngundang da urang ge sebetulna ilmuwan. Pasti ya. Ilmuwan. Percanten eta. Kudu percaya ka urang, mun teu percaya mah dicabok urang. Eta hukum. Percaya Mang. Wah. Buku dibaca. Seminar lain ukur di Cina. Lingun. Are urang sekali itu ka dieu. Datang ke seminar. Datang mah datang. Sare ditu. Dari pu. Henteu Mang, alhamdulillah urang menang jadi narasumber di ditu dieu terakhir narasumber urang di Kairo di Mesir. Jadi narasumber teh. Terus mobil euy ngaliwat wae lebaran atuh teh atawa tahun baru teh. Tahun baru wae jadi dia mah mobil teh rame wae tuh. Geus beunang ka ditu ka dieu lah. Ya kurang-kurang diokekeun lah kurang. Mari kita membahas tentang pandemi dan efeknya. Jadi kalau kita membahas tentang pandemi, berikut efek dari pandemi itu sendiri sudah pasti pemirsa dan guys. Apa? Ya, naon cenah efeknya? Yang paling besar itu ekonomi yang kena dampak imbas dari pandemi. Betul tidak Mas Icuk? Dan juga Mang Sandri. Ya, benar. Secara tidak langsung itu roda ekonomi tidak berputar. Lamun dino berputar oke parad seureut seset esek. Karahaan bagaikan roda atau gear yang tidak mendapat oli tidak distempetin. Nah, kestempetinnya itu. Ya. Kemuterannya itu menjadi tidak menyakop. Sinkron, menyakop betul. Gara-gara pandemi ya. Penghasilan berkurang ku pandemi. Si corona itu. Banyak imbasnya. Loba anu pindah haluan ayeuna baheulana digaweana teh misalkan jadi tukang dagang enak ayeuna mah jualan gitu. Bener. Beda atuh Mang, aya tukang dagang mah pugu, aya jualan mah segala dijual mah di imah. Pugu. Alas kitu udah teh. Aya pan baheula mun warung geuning nya. Urang nu ka warung teh meser tibalik kana mah warung nu ka ngalima. Beli cenah. Belian gitu. Bangnya memang gitu. Lain ukur jelema hungkul gitu teh. Timiti kan seniman, tukang dagang, artis. Lain lamun aya ieu mah karakter fiktif sarua gitu. Bakal
Lain kan pedah maranehanana pan superhuman teh karakter fiktif model superhero. Oh sarua. Lamun aya gitunya. Ieu sadunia ieu lain ukur di Indonesia lain ukur Cina. Datang ti Cina teh nya lain ukur urang. Sadunia pasti enak nu aya di Indonesia. Wiro Sableng. Oh, naon? Mak lampir dampakna teh. Tadina di leuweung teh. Tadina pindah ka kota ka leuweung deui eta. Saya bet kemana karep jauh pisan. Kabayang aing nenek lampir euy karena ku corona. Oh, keur manggeus kolot. Keren dong. Carikan saya buah-buahan dan juga obat-obatan untuk obat corona. Keren. Iya mah geus tengah meus. Keren dong. Malah sudah tidak bisa ngomong begitu kamu, cenah. Goblok. Kayak gitu. Nggak sedih. Kumaha ieu hirup cenah mana sih? Di malam. Di Indonesia. Amun di dunia mah superhero dunia. Naon wae. Lupa apa Superman, Batman. Kamari anu Transformer di mana teh? Amerika. Di Amerika. Kan enak ngadon ka Bandung segala. Pagawean di Amerika di Asia Afrika loba ngerti kali. Di Asia Afrika fotoan yang barudak, percaya nu ti Jepangi ka dari Doraemon ka dari. Kamari urang ngajon Doraemon papanya di Garut. Di mana? Di Garut di belah mana? Eta non warung. Di warung. Sah cita itu hejo-hejo. Lain hejo biru bener. Doraemon mamawa ieu bener pandetina corona teh dampakna gede dampakna Doraemon pagawean terus tekan transport tuh kentok ajaib geus setelah aku beak alatna itu ngatakeun bae pasti buka radio untuk berjoget. Tadi pakai joget we kieu menang duit lumayan mending tuluy geus. Goblok khawatir. Gara-gara corona etanya. Tapi ayeuna dimisahkeun ieu mah mun superhero. Superman. Kena ku pandemi, pan ayeuna penjahat. Ya. Ada reueuh. Datang ka bumi gitu. Lex Luthor ayeuna muka barbershop. Jadi tukang cukur. Musuhna Lex Luthor. Jadi tukang cukur. Enak teh cenah abi mah daripada jadi penjahat men, ampura we kasadayana. Mending janten tukang cukur panggilan abi mah. Tukang cukur online. jadi tukang cukur online mah gampang mang. Lamun tukang apa kieu mun online mah Tuna HP, pesan tina HP datang gitu nya. Usabab online ieu mah saya cenah Lex Luthor sedang membuka tukang cukur online. Jadi kirimkan kepala Anda kepada saya. Nanti saya di cukuran gitu. Kayak bikin deui di paket deui. Ngadarin kitu ya mah. Kirimkeun tadi modena badan kumaha cepak atau napi kumaha. Tas cenah cepak mangga kirimkeun pesangkeun di ditu. Geus cepak. Gitu. Ya sirah nu dikirimkeun. Sirah kirimkeun cirah-cirahna ka abi. Cukuran bikin deui. Lain eta di packing biasanya sirah teh geuningan kulakban naon. Barang buka duit kabayang euy. Cukuran. Bari kata teh sa. Bari dipangku deui cukuran. Penjahat, iya penjahat Luthor. Penjahat Luthor si eta teh. Batman esa. Oh, Batman. Musuh si Batman Joker. Tukang adan mang enak. Jadi merebut masjid. Karunya, bener karunya. Tuh dampaknya teh pan penjahat dampaknya teh karena kasih Superman naon. Pagawean superhero na. Jadi naon Superman? Jadi naon? Naon teh? Superman. Muka laundry ayeuna. Bener. Bener pantihan teh kieu nyeusehan. Pas make deui eta dampakna jadi jero. Nah, cek temen jadi jero kitu. Aduh, Pak. Astagfirullahaladzim. Oh, ya naon? Apa enak mamang cenah abi nu muka laundry. Oh, isin cenah muka laundry salembang di luar. Aduh teh sopan cenah. Aduh teh sopan cenah atuh mun abi tukang nyusul. Mangka salembang di luar. Oh, dia kalabateun. Oh, atuh alus isin joker kayak gitu mah. Nah, joker getos di masjid cenah ya mah beli disabab seksualitas abi. Teh kenging kasasaha ngalaundry teh ka abi we, tereh garing. Masih mending, Mang. Masih kumaha ta kan cara garing kumaha ta. Naon sih tadi carekan naon? Naon sok tulikeun heula. Garing tereh garingna, da anggar bener dikucap kitu. Da mana bisa ngapung. Oh, terus popoyan kieu aya matahari. Ngulek yo turun deui gitu. Beres. Yo. Mah, izin kaeun. Kalur deui gitu. Goblok.
Tapi urang mah karunya ka Superman teh. Kumaha? Karunya kan muka laundry mana? Muka laundry gitu. Hiji boy aya budak kudu dititah nyokot meuli HP. Ada eueuh mobil hese. Iya. Pah cek Lois Lane teh ke pemajikanna. Anterkeun cenah itu karunya budak cenah bawa ka toko HP cenah meuli keur belajar online. Heeh. Balik deui, geus balik. Harus nuhun om, nah kaing nyebut om, teu nyebut Superman. Abi itu Superman, teu percanten. Nah, beung teu percaya. Geuning cenah bajuna cenah hejo. Lain biru ejeng berem. Nah, cenah bajuna bat hejo. Ditinggal aduh, mah. Baju papa kunaon? Alah dihijikeun cenah. Kamuntahan sigana teh bajuna teh. Kamari hulak seneng ngiring laundry. Sang hulak. Hulak seneng ngiring laundry di dia. Hejo ada luntur. Pindah kana baju tuh. Lain, saya teh make jeung hulak. Gampang laundry lain, gampang laundry. Hulak kolorna hungkul. Ieu memilu mani di luhur cai asup ka dinya. Apaan hulak teh geus galih profesi. Ayeuna teh jadi tukang batu. Astaga. Bude tenaga atuh hulak mah. Dikeukeun buru. Jadi ya kan iya hulak teh enak muka toko material. Bilih bade pesen batu. Bilih bade pesen batu split mangga ka abdi cenah. Da mendengar pesan alancur kode. Kerja sama jeung si ieu cenah. Jeung saha? Anu tukang eta teh. Mana boga ieu sunu tina ieu teh. Iron Man. Oh, pan kerja sama jeung si eta cenah. Jeung eta ongko jeung Thor ongko. Ai Thor mah tukang masang-masangkeunana kan udah mampu. Thor, pasang atap rumah. Wah, siap, sudah mampu. Dek tuh. Bisa masangkeun bajalingan teh ku Thor. Aya Iron Man mah sebetulna mah sampingan jeung hulak mah. Da anu asli nama manehna mah pagawean anata eta teh muka toko laser beat. Kucuruk laser jos geus gitu. Kucuruk atuh. Rupa-rupa. Tapi Batman euy. Eta kana Batman naon? Batman nu watir mah. Mun pagi kitunya jeung Batman. Panonna teh cari nu kurang molor. Kunaon? Men penting wae. Penting wae pan eta mah. Bener. Non digawena kana naon sih? Naik teh apa Satria Malam. Ditanya aku penasaran. Men kemana wae? Aya Kang. Dengan uswau. Wow, ada urang mah tuh. Aya we Kang cenah. Lain tara katingali aya usah ka mana we? Da malah enggak cenah Kang, anu naon? Jaga malam. Juga ulah geus biasa. Anggar kurang molor mah cenah asup angin. Ditinggali teh tapak ngerok hungkul tau. Eta teh pada mana minang keluar peutingnya. Pada minang keluar. Beda. Berang mah di salon. Beda. Dan nyukur. Ya Allah. Pedikur muka teh eta. Batman. Lain da beda yang ngejar naon eta teh? Penjahat menjaga malam. Ngejar penjahat beunang geus ceuk sare. Tapi jaga. Tuluy nya melotot cepet ngorong hayam. Medak beurang cari nul. Dan memang tadi nama manehana teh hayang-hayang teuing jaga malam. Ari pokok utama mah mun ganti profesi abi mah rek muka salon rias. Rias pengantin. Ngan ku sabab keur pandemi kieu. Anu hayang ge loba diburak-barik atos we jaga malam cenah mah. Kusawab di sana hajat loba dibedokeun. Tuh kan eta dampakna kanu sagala rupa mah. Ka seniman ka superhero. Joker asa tadi riasna ku sahari lain ku Batman mah. Da sabetulna mah kitu, maneh rias heula kurang. Engke maneh nyin keributan di anu urang tangkap dikeluarkeun deui. Oh siap men, oke, cenah cek Joker. Asuh kupenak sareng Joker. Aduh Kang, di Al Hidayah aya nama Joker teh. Naon sih teh cing di Al Hidayah. Padahal jantan merebot. Oh, eta nu jabrik-jabrik cenah. Jabrik-jabrik nu bukna hejo mun eta. Ada. Kopiah haji kot meleteng euy aduh. Li Joker bagi kopiah haji kabayangnya meleteng gitu. Keur ngepel teh geuningan. Bare kieu. Kulo trak jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Joker kumaha. Eta teh malam. Waktos parantos jam 11 langkung 45 menit. Waktosna urang jumaahan. Oh, kan ku Joker aya nama. Halus eta.
rupa-rupa gitu. Heuda ngaran-ngaran pandemi mah euy. Urang teh teu bisa mastikeun gitu. Aya hiji nu can kasebut teh. Saha? Spiderman eta. Nyata apa Spiderman? Kumaha eta? Ari Didi nyata apa Spiderman? Tingali ayeuna di Muara. Ngadoh naon di Di Muara? Muara. Naon? Manehana mah masih kena untung, Bang. Heeh. Masih kena bisa keliling pulau gitunya, keliling dunya. Ka Pantai Marina. Uduh. Manehana mah. Ka Laut Jepang. Ka mun deuketna di dieu Raja Ampat, Pulau Seribu. Jalan. Oh, kungsi ke Indonesia. Kungsi. Kade tah manehna mah. Naon ngadoh naon? Jadi nelayan ngajaring. Jaring nangis teu kapake. Jadi ngajaring, ya kumaha Spiderman dongengna nepi ka kieu curang. Ah Kang teu balik. Teu balik abi mah. Nya naon maneh mah kejeng teu balik gitu. Abi pernah dihubungi ku Superman. Pider, cenah Pider ka abi nyebutna. Nah, Pider siapa Spiderman. Pider cenah mun eueuh gawe ka urang mah cenah naon? Ka dieu we cenah aya gawe di urang pan manehna mau ka laundry. Yen sasampayan we cenah talina ku jaring maneh. Ayo but abi teh hanas but ka ditu ka dieu sugan tarek dipake. Da anger bajuna mah dikeringkeun bawa cenah ka hareupeun panang poe turun deui. Jadi teh kapake cenah ieu non sasampayan menang abi teh. Ah mending geus yen jaring ku aing mah. Abi cenah kamari mangaheurap Kang di Cipunaga cenah alhamdulillah menang cakep 4 kilo. Dugi eta kan Cipunaga. Dugi. Kadon ngecerik di Cipunaga cenah si goblok ceking teh. Bener eta teh. Ka eta ge nu anaconda ge kakak cerik cenah ku si eta teh. Anaconda di Anak kan film Anaconda. Heeh. Jurassic Park kan kadarinya arulin aya udah pandemi teh. Oh, iya, geus ngarumpul di dinya. Jaring ku si eta. Geus Goblok ku aing teh cenah ini is ka dieu teh. Weh, curang urang euy. Kaman eta nguseup laut goreng tong di dieu. Naon kitu mah kajeng laut goreng da lucing teh dina aplikasi mah goreng cenah. Teu percaya tuh tinggal di tengah cenah Godzilla jeung King Kong keur ngararamuk. Oh, cing urang teh euy. Oh, bener cing teh euy. Keur garalut cenah Godzilla jeung King Kong di tengah kade cenah teh. Oh, bener cing teh poho. Kalau terus ayeuna mah Ayo orang kalau cenah nama lah harieur cenah. Ya atuh ari kitu mah cekeng lah. Eta jadi aduh, bener-bener pengalaman berharga ketika pandemi teh. Ya, tapi da urang pernah maca berita deh ieu nya nya. Gara-gara ku pandemi aya salah sawios istri pengagung nya gitu. Cenah mah positif COVID setelah pulang dari hajatan. Tah ku gara-gara eta hajatan teu meunang. Bisa saya di kota. Jadi nu disalahkeun teh lain Covid-na. hajat. Anu hajat. Ieu lir ibarat kieu. Lir ibarat urang kakadek atawa ka geresya ku peso. Anu disalahkeun pesona. Laras. Padahal cek urang eta salah. Salahkeun mah saha cing. Saha coba. Tah di dieu urang kudu mikir. Laras. Jadi jangan langsung ini ya. Jangan langsung ngaponis. Jangan langsung memponis. Ieu karunya ka beda ka seniman seniwati khususna ka Batman anu rek muka rias pengantin. Jadi terjadi manehanana teh muka rias pengantin teh. Oh ayeuna ditutup Gara-gara hajat teu meunang. Paulah kitu, tingali heula. Tapi cenah mah tuh heula ka tukang. menang cenah teh hajat tenang. Online. Aduh make ieu. Jeung meunang hajat supaya teu rame-rame. Nu hajat nangap catur. Daripada nangap gaduh bagong sok. Jeung riweuh jeung rame sok anjing rageg mending keneh nangap catur. Atanapi nu langkung sae ayo urang sami-sami hajat nangap rapat. Ya. Nah, eta. Juga mah aya manfaat positif tinu hajat. Positif tinu hajat. Jadilah ka aya eta nu kitu. Aya ieu tersiar di kabarna lah dina media media sosial. Rame lah nya kamari. Rame eta kamari gara-gara jadi hajatan nu teu meunang teh padahal ulah hajatan nu teu meunang teh. Atuh eta nawe istri pangagungna nu teu meunang init. Kumaha lamun onangan online. Gitu. Jadi lewat HP we tah ieu satena siga nu pada patokeun sampai geus kitu. Nyalinya eta sanggup ya. Tah gitu. Cukup kitu atuh naon mun kitu nya. Karunya euy urang mah ka Batman gitu. Ya jadi dampakna kan keseniman kan tukang rias ka tukang naon-naon. Tina aya ngadenge eta berita meureunnya. Eta berita gitu.
Jadi manglah kita sampai kepada akhir bahasan. Nutulen kita hari ini adalah janganlah buang sampah tidak pada tempatnya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yes. Gitu. Supaya Supaya hajat ditutup. Bisa jadi ya hari gitu. Sekian dulu lah pokok bahasan Jangan lupa kali ini. Jangan lupa Sueb atuh. Dan sebagai bentuk dukungan kepada kita. Di masa pandemi ieu mah urang aya teh Naon? 3M. Nah, benar. Naon we? M kan hiji. M yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker. Teka 3 ieu mah. Bongan atuh mana kurang kana urang make ieu. Pilih itu pilih. M yang pertama adalah memakai masker. Iya. M yang kedua adalah mencuci masker supaya bersih kembali. Beres. Dan M yang ketiga adalah menjaga masker supaya tidak dipauk batur. Sekian dulu bahasan Angongo kali ini. Angongo acara ngobrol dan kopi only. Cuduk siap. Angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Angongo, acara ngobrol dan kopi Angongo. Waktu sudah janda capuk Angongo.